Ya informasi anyar di epidemiologi. Nyen kasus harian nu dilaporkeun nurun sabab testing nu dilakukan oge nurun. Oh berarti kieu yen turunna kasus harian COVID sabab testing nu dilakukanna turun. Berarti lain pada carager atuh. Nah eta teh laras oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagi sedayana Wilujeng sumping deui di ngole ngobrol majalah mangle nu tangtuna di channel 12 IPA 4. Di dia orang seperti biasa orang bakal sharing deui jeung rencangan simkuring nu lain. Nyata ngobrol persoalan ngeunaan berita-berita nu aya di majalah mangle gitu. Setacan kadinya bilih pemirsa tacan tarang majalah mangle naon nyata majalah mangle marupa suatu majalah ngan dayakeun ku bahasa Sunda gitu, khusus bahasa Sunda unggul. Itunya sedikit singkat ceritanya. Oke. Tanpa lama-lama kita langsung undang aja. Bintang tamu ayeuna nyaeta seorang anu nomor absenna paling terakhir tapi datang verifikasi paling awal. Kuluna jam 11 ia datang jam 8 gitu. Sadai dan tidak lain tidak bukan Zarfan Kanis. Halo. Hei, Den. Yo, Kumaha damang, Den? Alhamdulillah. Terima Kanis juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, Nis. Udah tahu Nis mau apa di sini? Atos. Oke. Sharing. Oke, langsung sharing. Nah, betul sekali. Langsung masuk aja Nis kira-kira Nis. Jadi kieu bray. Dari Kanis. Dari Kanis nih. Jadi Aya kieu berita bray. naon? Ya informasi Oke, mangga. anyar di epidemiologi. Kumaha. Epidemiolog di Griffith University Diki Budiman nyatakeun yen kasus harian nu dilaporkeun nurun sabab testing nu dilakukan oge nurun. Hal eta dibuktikan ku masih lobana tingkat nu positif corona di Indonesia. Numutkeun data ti Puskesmas di Jawa Barat, saur Diki, pikeun meunang obat COVID-19, masyarakat kudu tes PCR sorangan. Hal eta geus nunjukkeun yen kasus COVID-19 loba kajadian di masyarakat tapi akses testingna saeutik pisan jeung strategi testingna masih pasif. Diki oge nyatakeun yen ayeuna Indonesia khususna Jawa jeung Bali keur aya di titik puncak sasalad COVID-19. Lobana kasus COVID-19 di Indonesia nu teu kalacak bener-bener tanpa sadar bakal nimbulkeun runtuhna layanan kesehatan jeung pasien COVID-19 nu teu katulung. Tong hariwang, tong salempang, asal disiplin 3M-na nyabrainya. Oke, benar-benar siap. Oke, jadi gitunya kondisi anyar tadi non cek Epidemiolog. Epidemiologi. Oke, tadi simkuring sebut mendengar ya. Berita eta teh di Griffith University. Eta universitas di mana, Nis? Nah, jadi Griffith University teh aya di Australia, tepatna teh di Southeast Queensland. Tah si Griffith University teh emang universitas anu fokus karena penelitian dina masyarakat. Oke. Nis, ai tes PCR saurang kudu maya sabaraha sih ayeuna? Harga tes PCR teh ayeuna beragam pisan tergantung tina jenis PCR-na. Mun PCR jenis kumur hargana teh ayeuna 800 ribuan. Mun swab PCR nu dicolok-colok mah hargana 800 ribuan. Hal eta geus nunjukkeun yen kasus COVID-19 loba kajadian dina masyarakat, tapi akses testingna saeutik pisan jadi penurunan teh karasa ngan teterang eta teh cager atanapi can di testing. Nis, tapi saapal Kanis, ieu pandemi COVID-19 teh bisa reng seirah sih, sedangkan arurang ayeuna oge geus hampir nincak ka 2 tahun pandemi COVID-19 can beres-beres. Mun tina pandangan abdi, penyakit COVID-19 mah moal icalnya. Ngan efek tina penyakitna tiasa dikirangan supados henteu parah pisan. Janten pandemi nama bakal ical mun atau seueur jalmi nu divaksin. Janten nya saenggalna weh lah jalmi divaksin gitu. Oke, jadi inti nama anggar ameh bisa beres teh kudu vaksin heula nya.
Ya, vaksin heula. Oke, dari Kang Kanis ada yang ingin disampaikan kembali atau cukup Kang Kanis? Nya ulah hilap we 3M na. Nya jaga Oke. jarak, pakai masker, cuci tangan gitu. Siap. Kitu pemirsa ngeunaan berita nu daya majalah Mangle khususna tadi pandangan saur epidemiologi. Atur nuhun Kang Kanis anu waktosna terus tiasa sharing sama orang. Sami-sami. Ugia tetap jaga kesehatanna, orang sadaya oge tetap sehatnya. Amin. Tadi oge pesan dari Kang Kanis nah tetap jaga 3M. Nah, supaya orang sepados terhindar dari COVID-19. Oke, itu pemirsa soal podcast majalah Mangle ayeuna. Hatur nuhun anu tos ngadangukeun. Tong gelap nonton episode selanjutnya. Oke, tetap stay tune. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.